Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteungeun ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabanungan tug dugikeun ka rengsena. Sugri para wargi kiwari manggili baris maluruh bagian angka 77 dina nasda ieu carita Jawara Ibu Hamaung karangan Kileksa sagumaha anu kantos di Bandungan dina hancan katunggah bagian angka 70 genepna Pandaran Mang Dedi kabegat wanci ngemangsana tarungan antawis Wirosada melawan Kalasurya tidak mangsa alam berang di pedulungan lunya. Jadi Kalasurya teh ngahaja megat ka Wirosada. Kumaha atuh para pamirsa lajenganna ieu carita nyalangkung pos nama mangga urang sami-sami bandengan ku sadayana. Dan kali udah kajong-jonan ting mancok na radio lunya tadi poho kana panto tadi kana kunci. Hilap kana janela weh lu jenguni. Mangsa alam beki berang baik harita teh. Breh di hiji piluwengan aya 2 tangtungan jalma. Manuk mah recet di sarada jika nyaksian kedua tangtungan jalma. Musa urang ngagoler nyatana Kalasurya. Musa urang dipade kata dengkrengan muka telah Wirosada. Malah Wirosada harita teh mematahan ka Kalasurya. Sangkan eling di depan niatan jahatna. Ya, Kalasurya. Anjeun kacida di arep-arepna ku guru di Gunung Kalajar. Tapi ulasan tahun anjeun teu aya datang-datang. Kitu deui atuh Wirapati. Maksudna anjeun duaan teh sing geura eling. Geura babalik pikir atuh sarta sing inget ka Purwadakina. Ulah ngalajur nafsu ngumbar amarah teuing atuh nu mata kaduhung di akhirna ulah ngumbar amarah nu mata cilaka. Eureunang migawe kajahatan teh gama aya gunana atuh. Lamun anjeun geus teu beunang di alingan, geus teu beunang dibere pepeling ti guru, lamun seug aya naon teu tanggung jawab. Tah kitu Kalasurya. Jadi maksud guru teh hade nyaah ka maneh, labar ka maneh, bisi kabawa ku sakaba-kaba tepikeun ka akhirat. Tah kitu Kalasurya. Eta kabeh amanat guru, da lamun kuring ngagugu nafsu mah hayang ngabunasa ka maneh nya keneh. Sabab maneh musuh kuring, musuh masyarakat, musuh urang Cibeni. Tapi lamun maneh babalik pikir eta kabeh bebas. Moal aya anu ngaguna sika. Kuring tanggung jawab. Sakitu Kalasurya. Kalau kaseuri sia mah mikir. Awak guna. Allah perlu nak sia Wirosada.
Aing mah teu hayang dipikanya. Aing teu hayang dipikarunya. Oge aing teh gablek guru anu ngaran si Ngajaya. Aing boga tujuan hidup sorangan si Wiro. Aing boga kahayang jeung cita-cita sorangan si Wiro. Aing teh perlu dipapatahan ku sia teu butuh kudu nyaringan. Geus. Teu kudu tulikeun cenah bacot teh. Yo, urang adu ilmu ngajaja kakuatan di aing. Sebab aing teh ngagualeh ku sia maju saberesada. Cikala Surya balik serog atuh harita cungkeleng hudang terus masang kuda-kuda ngajak kelut deui nguruskeun tadi leuwih ka kapok keupna teh panasaran hayang ngaragrageun dakung siti heula diragrageun geus sada kumanehna. Ieu mah alingan kalah mancang. Kalah Surya Halo ya. Geus siap aing rek nyerah ka sia. Nya tenang geus kitu carana mah tuh da kudet oge nya sakadar nebikeun amanat. Jeung deui sugan ka tadi mawe ku anjeun ari geus puguh kieu mah nya halanganna sok tarung ngan ilmu bayu sukma ku kuring arek ditarik rek dileungitkeun jidat diri anjeun. Da bangan anjeun mah tuh munapek. Ari kana ilmu na butuh sia mah kanu narena teh ingat-ingat malah subiduh sagarupa. Malahan menepikeun kate nyebutkeun tegablek guru anu ngaran Si Ngajaya coba. Kaina urang rengsekeun urusan kuring jeung anjeun. Urang ngayakeun baditungan anu bener-bener poe ieu kudu rengse. Ceuk Wirosada daya pisan. Ayeuna mah geus telebang pikiran ieu sabab kewajibanna geus dijalankeun. Wah, cukup dulu bacot sia Wiro. Sok udah maju sia. Mana ilmu sia mijieun agul teh we? Sabaraha taun sia guru ka Si Ngajaya edan. Coba eta nepi ka kitu sia mah ka guru nyebut edan. 4 bulan guru ka anjeunna. Tapi cukup pikeun ngebeset beuteun sia. Cukup pikeun ngebejadkeun dada sia. Ngarak-rak 3 sia sok maju. Wirosada hanteng ngagolak deui jeroning dadana. Nafsu ngagedur amarah geus teu kawadahan. Malahan mah beungit Wirosada jadi geuneuk di bisi atah beuleung. Untuk kekerot nanti nahan amarah. Besoknya ngademekeun kitu batut. Sok maju. Mana murid Si Ngajaya anu diagukeun ku sia? Hayangnya aing kana kehebatanna. Wirosada tatahan. Kalawan teu ngomong deui raketek. Nawatak aji acining bumi dua leungeun dikepeukeun panon boreng ka musuh. Tanaga musuh dina dua leungeun. Sanggeus kabilang terapi sebut narahnya ka Kala Surya tarik nageun dikirat. Gancangna kabida-bida ngubruk Kala Surya anu masih keneh nangtung ya tempatna. Yo. Aduh. Dadana pisan kabeunangan. Dua perut ngayang dina dada. Atuh kuat si Kala Surya ngociak bakat nyeri. Koloyong Kala Surya koloyong. Beda jiga nu saraton. Ceredeun ungked. Sirah nangungked nahan awak anu rek rubuh. Jarejeun kerinjing. Eureun. Serog masang kuda-kuda jigan wegah. Ari panon burahay beureum tandaning budak amarah. Setahun. Belum sungai bunga teh sia. Ayeuna ge aing pikeun ngulakeun ajian mati ilmu abuh. Langkon Wirosada. Tapan loba baca sok buktikan. Kala Surya matak aji macan sewu. Pikeun ngagempur musuh. Hiji ajian anu aneh. Hasil guguru ti Panjiruyung. Lamun seuk eta ilmu digunakeun. Kala Surya kawas anu kasurupan. Sakabeh gerakanna teu beda jeung maung anu mabok. Ngabubat mabit puguh urus. Tapi matak ngabahayakeun. Harita oge kitu. Kala Surya atuh kawas nu leungit akana. Brek-breku. Malah ngacepong teu beda jiga maung. Panon melotot sebut salawak letah nelel. Dua leungeun ramakah. Napak kana taneuh. Ramu-ramu heuras liruh kuku wajah anu siap pikeun ngarajang lawan. Ya. Ilmu macan sewu ieu mah ye rasakeun sa Kala Surya.
Tadi siang ngagunakan aji banyu sumpah pikeun ngagembur aing. Aing narasakeun beolas ti aing. Siap ulun narima banyu sumpah ti aing. Cek Wirosada amak pieun keheul. Bari jeung tulus mundur lobana salengkah. Siap pikeun ngagunakeun banyu sukma anu geus sampurna. Rek dipake ngagempur musuh anu geus kasurupan. Kala Surya tenimbalan. Sabab pikiranana geus selang-seling. Sebut kala Surya haditan narajang. Duleungeun anu ramakah nyabet kana beungeut. Wirosada tapi teu kungsik tepi. Sabab Wirosada ngan sakilat ngagunakeun banyu sukma kalawan dibarengan ku tanagan sabiluhna. Nah atuh harita. Sarta ngajauh kaluhur sukuna tenapa kana taneuh. Barang jeung kitu ayuk teh angin ngagerebug tarik pisan nyapu awak kala Surya anu geus ngajauh kaluhur tadi. Atuh teh katulungan deui atuh langsung harita keneh nalayang ka bawah angin kokociakan kala Surya jejeritan menta tulung. Surya tepatikan deni sabab kasilak kumaguhna angin anu munggah ngaguru nampok itu Wirosada mulai colohok bengong manehna teu nyangka yen musuhna bakal nalayang anu sakitu luhurna. Ieu teh hiji bukti yen ilmu kala Surya anu teu Singajaya geus leungit sama sakali kasarot ku ilmu pengemat rasa nu digunakeun ku Wirosada tadi. Aing kudu nuturkeun tamang peluk tah. Sangkan kanyahoan nasibna naha modar atau henteu lamun geus nibantana kudu diberiksa ku aing. Barang geus boga pikiran kitu pulsa Wirosada lumpat ngagunakeun ilmu hampang raga nu sampurna. Atuh ni jujurelatan teh beda lirik dilap dumpatna teh. Tarik nuturkeun kala Surya anu kumalayang di Jomantara. Gancangna carita Wirosada geus hasil nyusul kala Surya. Lamun segera-gera kana tangih bakal bisa katulungan. Harita teh kala Surya atuh geus nyerorot ka handap. Angin anu ngaguruh geus leungit. Sorana geus jempe Wirosada nangtung kalawan ajeg. Panon nolong kanu keur kumalayang di gagana Wiyati. Aing kudu nganyalametkeun jiwana. Si kala Surya teu menang paeh di dieu. Sabab aya keneh harapan kana babalik pikir. Cek Wirosada ngomong sorangan. Bari jeung taki-taki pikeun nyanggap anu rek ragrag. Tapi aneh. Kerum deui atuh datang angin. Kacida pisan tarikna. Angin puyuh lelimbungan atuh koyang awak kala Surya kabawa deui ka luhur ku eta angin. Terus mundur beuki luhur bari jeung muter alias nui. Atuh Wirosada meninggah ulang herangan tanggah ka langit. Aya naon ya? Ngadadak aya angin puyuh. Cek Wirosada kituna teh beri jeung dregeg lumpat ning udag kala Surya. Nu teu tulus ngiban lemah didinya. Curela hatak Wirosada luncatan goncang pisan. Panon toleh neuteup kana kumalayang di awang-awang. Katempona mata kuatir da teu walakaya atuh si kala Suryana. Dina waktu anu singkat dua pasir geus kaliwat. Kala Surya geus aya luhureun leuweung anu kacida gerotanana.
Wirosada rada susah ngalingakeunana lebah di nyama sabab kehalangan ku kandona dan daunan. Parang dene kitu Wirosada terus nuturkeun sarta usaha sate kapola sangkan bisa nulungan kala Surya. Aing datang ke tempat ieu leuweung geus poe ku tatangkalan jeung deui asa-asa wawu kaya leuweung teh. Cek Wirosada bari tatanggahan berisen rarateret bahna apal kana kaayaan lebah dinya. Nu teh alian iwat di wewengkon guha mau urut manehna guguru ka Singajaya baheula. Teda anu baheula guru ayeuna geus robah jadi leuweung anu kacidakan lawana. Tatangkalan aralus jeung subur. Gorobas, borobot, sadadahan kai punggas. Anak, Wirosada ngarenjang grewas, terus ngarandeg bari jeung tatanggahan. Barang breh teh ningali jalma ngagurayo teh ragrag ninggan tangkal kai. Terus labas ka handap. Kebut hiban lemah ku Wirosada teh katulungan. silakan modar jigana tah teh katulungan. Cek Wirosada bari jeung dedag-dedag lumpat nyampurkeun ka kala Surya. Tapi memeh tepi kala Surya ngoriat hudang. Beungeut pias tapi gerakanana tetep jaring khas. Atuh menenggah ulang Wirosada teh. Manehna ngarasa kaget ku kakuatan awak si kala Surya anu teu aya robahna. Satadina mah Wirosada teh dibayangkeun lamun dragrag dibantal awakna bakal hancur burak-rakan. Tetelaku cek kala Surya teh boga ajar naon ya. Cek Wirosada ngomong sorangan bari panon neuteut seukeut ka si kala Surya. Anu harita geus nangtung jag-jag nakeranan. Ari panon burahay beureum muraleng weh ka Wirosada bang anu gemes. Wirosada, samemeh aja aing datang. Aing hayang ngajajal ilmu anu pamungkas. Hutang tu bakal sanggup pabinasakeun sia. Itu nyumponan kahayang anjeun anu pamungkas kuring sanggup nalima eta ilmu. Sok beragunakeun. Tangtu baris ditandah ku kuring. Jawabna kala Surya teh. Manehna teu keueung jajauheun sieun. Malahan mah jadi penasaran. Kala Surya lawan teu ngomong rengkenek masang kuda-kuda panon jigan hulu cahayaan. Teu beda we jeung meong anu keuringan harepan mangsa. Sakujur awak kala Surya ngadeg-degna getar pinuh ku tanaga batin anu rohata. Ramu-ramu leungeunna hareras jeceng. Kuku-kukuna leuwih seukeut batan kuku meong. Kala Surya ngagunakeun macan sewu anu leuwih sampurna. Sakabeh kakuatan dikerahkeun. Kumaha ari Wirosada nampu pasangan kala Surya kitu teh teu pipilueun. Manehna mah kelakah mundur sabar haringkah bari panon colok. Nyetenan gerakan-gerakan kala Surya. Tapi nya hatena nanda kanu makawasa. Sangkan kala Surya dililirkeun hatena. Sina babalik pikir bari jeung sadar sapinuhna. Wirosada ngarti musuhna aya dina kaayaan teu waras. Jiwana diserobah. Sarta pamadegana oge selain asli kala Surya. Tatempona jiga anu kasurupan. Wirosada keur nyembabacaan mapatkeun ajian anu matih. Kekenyingkahan pangaruh siluman selemun atawa setan ida jilatnatullah. Allahu Akbar. Wirosada ngageurna ngalaunan. Barang jeung kitu kala Surya culung luncat narajang. Dua leungeun jurung muru kana dada Wirosada. Katempona bangun hareras di ramu-ramu wajah mata ngabayakeun. Hiu hartegen oge keuna kana dada. Gemut
Kuaur si Kala Surya di sana. Man, jika mau itu beda, malahan mah sang kujur awak ngadadak jadi buruan. Bengit nak robah, nu akhirna ngajang gelek jadi macan jadi mau. Gaur berak depak ngagaur di sana bari panon maung kaur sana. Anu tetap nangtung ajeng teu rengrot-rengrot. Astagfirullahaladzim wa ilaihi. Ya teh naon hartina nah anjeun jadi maung Surya. Kumaha ieu teh sababna? Ceuk Urasada bari jeung teh. Manehna ngarasa kaget nyaksian kejadian kitu teh. Saumur hirup kakara harita. Tapi Kala Surya nulus robah wujud jadi maung. Geus teu bisa ngomong dina bahasa manusia. Ukurna gaur estunu mata kuatir. Teu beda jika maung anu keur leweh atawa ceuing. Kala Surya geus jadi maung ari ingatan nama tetep manusia. Malahan mah boga maksud dek ngedalkeun paniatanana sejaba balik pikir. Ngan dasanya ka segala panah teu geus elat. Dirina geus robah wujud jadi maung. Sarta letahna asa heuras hese pikeun ngucapkeun basa manusia. Anu bijil ukur gagauran sorak maung. Kala Surya nalangis jroning hate cerik batin bakatku sedih jeung ngalangsa. Surya nugis jadi mau tebrak depa guar gaur di sada beri panon rong kabrosada nu tetep ajeg nantun terengrot-rengrot. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah tenaon hartina. Nah anjeun jadi mau Surya kumaha ieu teh sababna? Urasada bari teu. Manehna ngarasa kaget nyaksian kejadian kitu seumur bungelah kakara harita. Tapi Kala Surya geus robah wujud jadi mau. Geus teu bisa ngomong jika manusia ukur gagauran estuning mata kuatir teu beda jika maung anu keur leweh. Kala Surya nu geus jadi maung ari ingetanna mah tetep manusia. Malahan mah boga maksud rek ngedalkeun paniatanana sejaba balik pikir cenah. Dan hanya ka sagala rupana geus elat. Dirina geus robah jadi maung sarta letahna asa heuras. Hese pikeun ngucapkeun basa manusia. Anu biji ukur guar gaur sora maung. Kala Surya ngalangis jroning hate ceurik bakatku sedih jeung ngalangsa. Gusti kumaha ya abdina jadi beda rasa. Ngapain teh atawa naon ieu teh. Tapi si Urasada tetep aya harapan. Manehna tetep ajeg teu bisa dirubuhkeun. Kumaha ieu teh atuh? Itu cek hatena eta maung anu jajarwana nama Kala Surya. Ceurik jroning ati. Paduhung sagede gunung teu nurut kana pepeling ti Urasada. Antuk nama ngadakom natanu. Kudu tumungkul tangganing talu ka Urasada teu daek incah jeung teu daek nyerang. Atuh harita depa bari jeung teh guar gaur da cumah guar gaur teh muar kahartieun. Pok Urasada, Kala Surya. Kula ngarti anjeun geus teu bisa ngomong cara ilaharna jalma. Lantaran wujud anjeun geus jadi mau, ieu teh hiji tanda yen anjeun geus narima imbalan tina sakabeh pagawean anjeun sorangan. Kula nyaho anjeun ngagem ilmu macan. Anu salah jalan teu akur jeung tujuan manusia. Tah ayeuna kula rek nanya, anjeun tetep ngamusuhan ka kula? Atawa rek talu ka kula? Atawa memang sadar kana kesalahan anjeun? Cik jawab. Jawabna cukup ku isarah, lamun tangga hartina ngamusuhan, lamun tungkul hartina talu. Cik Urasada. Hanya ngayakinkeun kana kalayaan Kala Surya nu kiwari geus jadi maung.
Barang ditanya kitu kala Surya gancang atuh melukeun huluna eta maung teh. Leuwih ngeluk batan tadi, bangus nameh antol kana taneuh. Jadi anjeun teh taluk ka kula, sadar kana kasalahan? Kala Surya anu ngetol tetap tungkul, ngagerem walaunan pisan. Pada ilaheun kana pananya Wirosada. Atuh usah kitu oge kahartieun ku Wirosada. Yen kala Surya geus jadi maung, alu ka manehna. Syukur ari kitu mah Surya. Kuring aya ngarekoak balaka ka anjeun. Sanya nama ieu leuweung teh kuring sorangan anu melakna. Sabab tadi nama ieu teh tegal anu kacida gunulna, ukur tangkal jambu batu anu kasebut tangkal gede teh. Laloba nama eurih jeung manjah tah ayeuna tungguan ku anjeun. Sarta ngaran anjeun diganti ku kuring jadi Surya Kala. Sarta moga-moga dina hiji mangsa anjeun bisa salin jinis deui jadi wujud nu asli, jadi manusia biasa. Atuh saja bakitu Surya. Anjeun perlu nyaho. Nya di dia pisan kuring dilatih ku Singajaya nepikeun ka tamat guguruna ti anjeunna. Sakitu amanat kuring. Moga-moga anjeun daek narimakna. Lamun hayang salamet bari jeung tentrem hatepek cicing di ieu leuweung. Ulah udar idar ka mana bae, sugan jeung sugan jadi hiji mangsa aya pitulung ti Allah. Kala Surya alias maung cengkat dalaunan, jadi maung utek-utekan buntutna ku pakepotan daning arek satya satuhu kana amanat Wirosada. Jeung gade ngarti kana sakabeh omongan Wirosada. Nanti bisa teh ngucapkeun hungkul dak nubuh jadi maung teh. Nya sanggeus kitu majing kala Surya geus ganti ngaran teh nangtung. Panon melon ka Wirosada gaur bisada sakali. Surya Kala, jong geura lumaku jigra init. Jangan tempat nu sakira alus bikin maneh, bikin tempat picicingan anjeun. Kuring ngadoakeun sakan anjeun salamet. Koloyong eta maung anu katelah Surya Kala teh inggih buntut anu ngagemai panjang digugusur. Kala kaege kasapukeun Guru Bas eta maung Surya Kala kanu bala. Sanggis jauh kanenge gagauran juga anu terik bangun anu kanyengerian. Wayahna Surya Kala. Ieu kabeh buah tina panggawean anjeun sorangan. Muga-muga dina hiji mangsa mah aya anu nulungan ka anjeun. Jalan jeung cara namah kumaha bae da Allah mah teu eueuheun. Allah mah maha kawasa. Anjeun teh manusia kudu balik deui jadi manusia samaneh ajal datang. Peleleyan Surya Kala. Cek Wirosada berjeng terus malikeun awak. Nyalencah bangun singgah. Terus atuh balik ninggalkeun leuweung anu satutu gerotanana. Leuweung hasil panggawean manehna. Anu baheula atuh ngawurkeun sisitian teh. Nu ayeuna geus jadi leuweung ditungguan ku maung nu katelah Surya Kala. Da sugri para wargi. Banu salampahanana Wirosada dakitu deui sakadang maung anu dilandih jadi Surya Kala. Deundeun heula eta tantu kaharep kasampeurna ayeuna. Urang kocapkeun deui kaayaan murkana jeung baturna nu katelah jamid. Keur dimarahna atuh maranehna. Langit lenglang tayak tedeng aling-aling, angin letik ngahilir nebak nadang daunan. Manuk-manuk recet di sarada, estune matak batah jeung matak waas jiga anu ngahariring ngabeberah kanu keresadi. Harita di hiji pagunungan,
Murkana lempang sorangan jika anu sek pisan. Sabab capek tas nyangan kala surya, nu tadi ninggalkeun manehna dina mangsa megati rosada teh. Murkana teh bisa lumpat anu gagancangan sarua jeung kala surya. Ilmu jeung pangabisa can cukup pikeun nandingan kala surya. Atuh dina mangsa lumpat megat musuh Murkana tinggalin jauh, nu akhirna papisah jeung balan. Aya nonton segala-segala. Nakamana lumpat na itinok ni asan cenakun paleh. Sebab aing keuman sorangan kamana atuh ay sigero sada teh. Dan sababna si kala surya bisa lumpat bisa gedung camna tapi yakin. Inget na kalubung itu tuh, jika na aing kudu nuturkeun dia. Cek mara Murkana ngecawih ngomong sorangan. Bari jeung terus lempang nyangan kala surya. Turun gunung unggah gunung nupir pasir mapai lebak jeung sampalan. Akhirna serog deui ka sisi luhur kaayaan beuki burik harita teh. Bubeteangan can kapanggih kaneh bae atuh puguh we matak jengkel jeung mata keheul. Lantaran jadi terpuguh tujuan ketu salah kieu lain. Nya tungtung namah Murkana bingung. Dek niuk dina batu berjengar keun kacape. Gaya gulmot gunana aing nyaman sekala sunyage. Sabab tang tugas balik ka Ciwalagas atau balik ka Kalang Sabung beri bawah hulus Brosada. Ya, daun gunana di tangan ku aing dema aya hartina mending mantau aing mah. Itu cek Murkana. Kulantaran geus beak pangharapan akhirna Murkana teh balik ka lemburna. Dijajabkeun ku surat tongeret anu reang patembalan. Disaksian ku hibada cahaya layung anu hurung tur belah ki kulon. Murkana ngincid balik. Geus teu mikirkeun kana nanaon deui. Gancangna ieu carita cag urang tunda heula. Insyaallah enjing dina mangsa tuh acara anu sarua urang bangunan bagian anu ka-78. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana. Ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum